Kira-kira setengah juta mah aya 500.000 atuh meh meureun bae lah sakitu ge. Aing rek minjem duit ke si paman euy rencana tos ngajual kai sok rada lindeuk biasana mah euy. Paman. 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 Yo di dia ya naon, aing keur nempokeun pare we aku kuberit. Ya naon? Oh, sugan teh di mana? Aya perlu paman saeutik lah. Soe perlu naon atuh maneh? Tah aing rokok ge di dinya tah. Aya perlu saeutik lah ya. Menang beja. Beja naon atuh? Bejana paman teh tos ngajual kai cenah cek si Irom. Aing aya pangabutuh rek nginjem atuh. Saeutik mah. Yuh, siapa? Jual kai. Kai saeutik tah, kaina ge can dijual. Orang jual kai saeutik. Tuh paman saeutik oge. Saeutik sewang kuing nginjem saeutik beureun ku paman pake saeutik deui. Keun bae deui mah kaina ge disuluheun panu dijual manu dileuweung we. Heueuh, aing teh ngajual teh kamari teh geus ngajual. Anu kur sabaraha kamari beli 750. Pake meuli gemuk tah 2 karung. Tuh paman tulungan da meureunan meuli gemuk mah kur sabarahaeun gede keneh leuwihna. Tulungan saeutik mah pira oge rek minjem 1,5 juta ngan teu gede henteu. Boron duit juta-juta, aing apanya sorangan cek aing dibejakeun ku dijual ku 50. Heueuh pan di ieukeun dibelikan kana gemuk mah kur sabarahaeun meureun gede keneh leuwihna. Allah, ada duit juta-juta gitu mah, boga. Paman atuh ayeuna mah da dipanjang-panjang kitu pondok-pondok kitu geus wae atuh ayeuna mah lah. Aya sakira-kirana 1,5 juta mah aya 500.000 atuh meh meureun bae lah sakitu ge 500.000 tah sugan paman mere gitu. Tak teuing atuh ari 500.000 mah. Apanya sorangan meureun aing aya sakeneh sasana teh saeutik ari timbang 500.000 mah. Kayaknya nyakot heula. Heeh atuh. Mudah-mudahan masing aya. Anjing, gua edan si papa. Ini 500.000 jeung 1 juta teh 1,5 juta 500.000 rek kayaan. Ampun teuing. Yo, tah, Alhamdulillah. yo. 1, 2, 3, 4, tah 5. Ieu sasana keur aing isukan. Heeh nuhun paman aduh jabah reuras keneh nya istrika meureunanya. Tah nyawa teuing dasar mangarana tukang kaya apa lain mah. Tiis tuh nuhun pamannya. Heuh. Salim heula tuh mah. Lah, Nuhun ulah-ulakan lagi ada gogojehnya ieu teh kargeing diinjem terus kegesek lagi. Alhamdulillah nuhun mah paman ah. Alhamdulillah menang. Ieu urusan jeung bodoh teh lindeuk pokona mah asal bisa putar-putar kata. enggak euy. Kulin ka si Pama. Ahman. Tas mana maneh? Tas di si paman aing tah tas minjem duit. Keur loba duit tas ngajual kai. Uing ngerek nginjem duit motor itu atau ganti ban ngabeledung. Kebenaran loba tas ngajualna teh teuing sabaraha tahun cenah. Tapi mere. Lain aing mah da si Paman teh apal pelit carana kumaha cara pinjem duit. Ieu mah. Masa teh gitu mere wae. Kumaha kan pinjem duit ka si paman mah ulah dibejakeun. Misalkan rek pinjem duit 1 juta, ulah 1 juta kitu 10 lembar 100.000 gitu. Tah oge. Merenya mere tah nginjem 500.000 teh. Aduh aing atuh kapiheulaan tapi bener lo mah keneh. Loba. Atuh aya kitu mah. Heeh. Jig. Ada kasih Paman urang. Buru mumpung aya aingnya. Pula Paman. Ini bisa kok kunci ya kamu ya. Balik aing burit pan ngono tuh, burit ya. Kela sagedeung kela. Kela cicing Paman aduh. Tulungan. Kuing motor ban ngabeledug.
beli ban, pinjam duit. Duit di mana? Tadi SLT ku si Ahmad. Orang dia bilang ku si Ahmad tah ngajual kai cenah tuh di kebon. Gede duitnya. Satu mah. Duit eueuh. Da masa aing mah. Itu motor kumaha? Eueuh, payahna we. Aduh, aing lain deui geus kumaha we? Saya telat tadi mah. Oh, da teu nyaho atuh paman moal jalma anyar-anyar aing kawawuna ge anyar jeung si Ahmad deh. Ih, sok beunang sangka ieu lah aing mah. Apa tuh aing nyem duitnya. Apa rek aya musibah maneh? Oh, motor ngabledug tuh di ditu di putaran lu. Oh, wayahna we. Si Ahmad dia. Da mah milikna maneh mah gitu teh cara ngaranna teh. Mata kalau sok ngakan cau sisina cenah tah gitu. Wah, aing mah. Da heueuh ulah ngakan cau sisina teh kieu. Ah, aya we.